Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayana orang neraskeun deui carepon tina majalah Campaka tahun 1866 nomor 27. Judul anu baris dipidangkeun nyaeta Carita ti Cilosari. Ieu anu nganggitna Bapak Rip Wasitaat Maja. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Poe Jumaah waktu kuring keur memeres buku harita teh rek balik jol batur kuring si Aripin. Rip cenah bari neundeun tasna dina meja praktek kuring. Minggu hareup moal ka mamana euy. Rek naon kitu walon kuring. Eta euy perlu tenaga pikeun rombongan kami ka Sukabumi silaing bisa milu. Wah deui waktu pikeun neangan nu sajen Rip. Kuring nyerelekeun resleting tas sok diteundeun gigireun tasna. Ke rek sabaraha poe di dituna euy? Ngan 5 poe. Bisa ari kitu mah. Ceuk kuring bari nangtung. Asal tong nepi ka poe Sabtu we. Sabab poe eta mah dewe kudu aya di dieu. Geus eueuh sasaha geuning di ruang praktek teh. Bau obat beuki karasa nyeleksek kana irung. Si bapak tukang sasapu geus rek ngunci rohangan nungguan kuring kaluar. Duaan lempang lalaunan mapaigang nu ieuh rumah sakit nu ari isuk-isuk pajejel ku jelema ayeuna geus sepi. Jol ka jalan panas nong toreng si Aripin mengkol ka kenca kuring ka katuhu. Kumpul poe Minggu jam 8 di Cilosari nya tong poho. Walon kuring pondok. Poe Mingguna jam 8 kuring geus aya di Cilosari can aya sasaha lianti nu jaraga peuting. Kapiket nu diuk handapeun tangkal camara deket panto asup kuring nanya. Kamarana euy nu rek ka Sukabumi? Biasa kuring mah ari ka saha-saha sok nanya teh ku basa Sunda bae upama geus katenjo puluhak polohok teu ngarti karek ku basa Indonesia. Nyaonya tembalna. Urang Sunda geuning srog kuring diuk gigireun manehna ngeser saeutik. Ku kuring katenjo na jaket konengna aya tanda pasukan inti Laskar Ampera. ARH leutik pangawakanana mah kulitna hideung matana sipit jeung bareureum balas teu sare meureun sapeuting. Boga udud euy kuring ngaluarkeun rokok 2 batang sesa kamari. Tres korek api serebung hasil rokok tina sungutna. Baruk mereka Sukabumi omongna. Nya iraha ayeuna tembal kuring. Rencana mah jam 8 tapi wayah kieu can aya mangkeluk saurang-urang acan. Biasa cenah. Geus teu aneh telat 2 jam mah. Kuring unggek nyot deui rokok. Serebung deui haseup mula kaluhur. Hanjakal teu nyaho ti kamari na rek ka Sukabumi teh. Rek titip surat sambungna. Bisa ari arek mah walon kuring dalila keneh paling-paling endit jam 11. Manehna ngalieu ka kuring panon beureum teh celong geuning bibirna garing pias paromana kuleho leuwih kolot ti umurna. Kasepna mah kasep ngan katutup ku begangna. Nya ke tungguan heula atuh di dieu rek menta kertas heula. Jung manehna nangtung leos ka jero markas teh urut konsulat RRT teh ruruntukna. Kaca hareupna geus loba nu pareupeus tembokna pinuh ku coretan-coretan perjuangan bandera merah putih gede nyelebet dina tihang besi gaganti bandera beureum nu baheula di dinya. Teu lila hol manehna mawa kertas. Gelo si Dudung mah menta amplop we teu mere omongna ku kulutus. Kuring teu ngawalonan brak manehna diuk. Boga pulpen. Song pulpen ku kuring dibikeun ka manehna gutrut manehna nulis. Alus tulisanana teh kabaca mimitina. Kapayuneun jeung Ibu linggih di Sukabumi maneh teh
Kuring nanya pengangguran. Manehna unggok beri terus nulis. Geus lila di Jakarta. Karek 3 tahun, jawabna pondok. Di mana di dieu na? Kuring nanya deui. Baheula mah di Senen, ayeuna mah di dieu be. Da teu kuat mayar di ditu mah. Di dieu mah indekos, kacing kolim teu mayar. Manehna seuri, kuring oge milu seuri. Loba mahasiswa nu cara manehna teh mondok moek di markas-markas konsulat RRT teu beda jeung asrama mahasiswa weh. Sararena sadugna tinggal lolerna ubin ampema tea atanapi amanat penderitaan mahasiswa. Rangsum teu nyaho ti mana aya bae biasa di markas-markas mah. Ti mimiti aya konsinyir mahasiswa jeung saprakna Arif Rahman Hakim gugur. Nganuhunkeun oge ka si engkoh teh saeutik dipangyieunkeun asrama gratis. Geuning pandeukeut ka Sukabumi mah manehna ngalieuk ka kuring, mata nu celong teh semu baseuh ayeuna mah. Nya deukeut, tapi da kudu make ongkos. Ti mana kuring mah tara boga duit. Bapak geus tilar dunya 3 tahun ka tukang. Ibu aya ngan geus sepuh pisan, teu bisa ngiriman ayeuna mah. Adi oge 2 di imah bae, sabisa-bisa kuring hirup sorangan, seuseut pisan. Matana beuki rambisak, kuring tungkul teu kuat netep matana, hate milu ngangres ting sareset kana jantung. Tahun hareup mah sugan lulus BA rek balik. Nyobaan digawe di lembur, hese hirup di Jakarta mah lah, omongna deui. Suratna kumanehna ditilepkeun gutrut nulis alamatna, rada hese neangan imah teh. Tanyakeun bae ka RK na, tong pohonya pokna deui. Kuring nangtung keur kitu jol saurang pemuda ti jero markas ngadeuketan manehna bari ngomong. Sudah dek jaketnya, gue mau pulang nih ngantuk. Entar aja no. Baju gue belum kering, dicuci tadi. Baturna merenung anyar datang teh. Biar deh, sore gue kesini lagi. Jangan diloakin ya. Omong baturna bari ngalewas keluar. Kukuring kareret manehna ngarenghap. Ngadenge heureuy baturna teh. Sok surat jeung pulpen diasungkeun ka kuring bari tetep teu lemek. Kukuring ditampanan. Tuluy ngomong. Hayo atuhnya cek kuring ka manehna. Babaturan nu rek ka Sukabumi teh geus kumpul geuning tina jandela kombi PW nu ngangkut rombongan. Kuring nenjo manehna cindukul keneh di tempat tadi. Di cisaat rombongan kami UI dibagi-bagi aya tim-timna, tim dakwah, penerangan, tim olahraga, tim ekonomi, tim kebudayaan, kasenian jeung kasehatan. Tim kasehatan ngan 8 urang dibagi 3 grup tugasna mere pengobatan keur 11 desa. Jadi sagrup teh kebagian 4 desa, sadesa anu rata-rata 3 kampung kudu anggeus sapoe. Mangkaning ti kampung ka kampung teh paanggang rada jauh. Ti anggalna katak sireup piripuheun. Nya bae komo sanggeus katenjo yen rata-rata masyarakatna obat minded jeung suntik minded. Sakapeung sok kudu ngocobak heula hareupeun rakyat urang dinya nerangkeun yen teu sakabeh panyakit perlu disuntik. Da nya meh unggal jalma ari srog teh ngomong hoyong dijeksi cenah. Atawa ari teu disuntik nanyakeun iraha Pak disuntikna cenah. Pamingpinna grup kuring. Saheulaeun kuring kuliahna kabeneran teu bisa ngomong Sunda, kitu deui wakilna. Urang Magelang. Atuh kuring bae nu kabagian biantara atawa jadi penerjemahna nu rek dipariksa biasana loba pisan. Ngaliwud di balai desa. Bubuhan kakara aya tim serupa kitu kadinya teu mayar deui. Turug-turug nu jadi dokterna. Kuring sok hese nahan pikasirion ari disebut juragan dokter teh. Nyaeta mahasiswa karasep tur ngarora keneh. Heuheuy deuk. Mondok jeung dahar mah teu wudu hebat dihormat pisan beuteung alhamdulillah tara kosong sabab diunggal madhab disuguhan. Anggeus-anggeus biasana sore sok tuluy dipapag ku kurir ti desa nu sejen. Sakapeung sok berat ninggalkeun kampung nu pangeusina saromeah pi kabetaheun. Komo ari kebenaran aya nu herang-herang asana daek saminggu ge di dinya.
Ari peuting sok ditanggap ku para pamong desa di penta ngariung ngobrolkeun kaayaan di ibu kota. Kitu jeung kitu bae opat poe teh surat mah lat bae poho ingat-ingat dina poe panungtungan poe rekreasi jeung Ki Kromo kuring indit ka tempatna sanggeus nyimpang heula ka Pakuwu anu kabeneran teu damang. Nya hese neangan imahna teh tatanya oge aya kaopat urang mah imahna leutik panggung digigeureun imah aya walungan leutik nu herang pisan caina tuluy kuring pupuntenan sababaraha kali jol aya budak di tukang rek asup umurna kira-kira 8 tahun kuleuheu matana persis lanceukna celong deui si Ujang teh lumpat ka jero bari ngagorobok. Nyai, ieu aya tamu bade ka emak. Di tukangan imah jol budak awewe lanceukna nu tadi sigana mah awakna sarua leutikna ngan rada bersih. Ma aya nyai, kuring nanya deui. Ma teu damang pak, dilebet, jawabna. Mangga lebet. Sup kuring jeung Ki Sobat teh arah sup paroek tuluy diukna kursi kayu nu aya di dinya. Keur kitu jol aya awewe tengah tubuh datang jeung budak awewe tadi. Tatanggana sigana mah kuring munjungan Ki Sobat milu bari semu-semu kagok. Abdi teh rerencangan putra di Jakarta. Mbi, ceuk kuring muka picaritaeun. Oh, rerencangan Didi pangintennya Den. Didi ngaranna teh geuning ceuk hate. Laras di Didi mah. Ieu makna teh nuju teu damang Den. Tos aya saminggu teu tiasa hudang. Parantos ka dokter, si Embi teh tungkul bari nyarita laun. Nya eta atuh Den, sesah geuning. Tebih ongkoh atuh da sakieu kaayaanana Den. Manehna tuluy cicing kuring ngalieu ka Ki Sobat nyarita ku basa Indonesia. Aya keneh obatna mo. Ki Sobat unggeuh. Kalarasan Embi, abdi teh ngabantun obat. Ti mahasiswa di Jakarta. Cek atuh ibuna upami kersa bade diparios heula. Kutan nuhun atuh Den, mangga atuh kalebat. Kuring jeung Ki Sobat asup ka kamar heureut ka sampak nu ngalempreh dina dipan teh disimbut butut. Napasna lamun awakna begang tinggal tulang beungeutna pias pisan pikawatireun. Kuring tuluy ngalieu ka Ki Sobat. Manehna ngartieun tuluy ngadeuketan nu kuring mah kaluar deui jeung Embi tatanggana. Puguh teh Den hawatos. Ramana tos teu aya di kieuna. Putrana dua nu aralit keneh teh. Didi bade diwartosan ku Embi teh keukeuh teu kengeng kunu udur teh. Mahal ongkos jeung barina ge di Jakarta kabeh keur berjoang. Ti dieu seueur nu ka Jakarta piraku Didi ninggalkeun Jakarta mah saurna teh. Ari saur Embi mah keun wae atuh sina ka dieu tapi tetep teu kengeng Den ku anjeunna teh. Basana teu nanaon ieu. Kuring teu nembalan bari ngaluarkeun obat-obatan tina tas. Dupi Didi teh sehat Den. Sae Bi, walon kuring. Saurna mah didamel leres Den. Kuring unggut. Duh, aya milik si Jalu teh geuning. Lintuh panginten sapertos Aden ayeuna mah nya. Kuring unggek lelaunan rek nyebut henteu teh teu tega. Si Embi teh nanya deui. Ari kitu mah Den, mugi pangnyarioskeun bae ka Didi. Mana teu damang kitu upami teu tiasa ka dieu. Atuh upami aya mah ngintun-ngintun artos da hawatos pisan makna teh. Kuring unggek deui beuki laun untung jol Ki Sobat ngaharewos. Tolong sediakan Dip cenah. Tuluy kuring sedia obat jeung supwitna. Sanggeus beres Ki Sobat asup deui ka kamar nu geuring kuring sadia pelna dibungkusan geus kabeh rengse mah tuluy kuring amitan. Da kuring kudu geuwat kumpul deui di jalan kuring nanya ka Ki Sobat. Prognos buruk cenah Karti. Sajajala prognos buruk cenah
kaharti saja jalan hate kuring asa kawer tepuguh ngangres ku kaayaan anak kagum ku jiwa indung nu aya di jero kalbuna jiwa nu agung nyaram anakna ninggalkeun perjuangan ngalawan kadoliman ngahontar keadilan jeung ampera dibandingkeun jeung didik kuring rasa laib pisan laib estu laib nepi ka Jakarta kuring can boga kaputusan dibejakeun kitu ka manehna sagala nu kaalaman di imahna teh sing tarabah para pejuang ampera najan rupa-rupa tekanan jeung kasulitan nu karandapan ku aranjeun tamat cenah ieu pamirsa carapon teh aya kagagelan di handapna pamirsa rawasari 14 Juni 1866 sing kabaca ku Titin di Pahlawan Kuningan. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.